Weh, satu boga duit teh. Ajis. di dia nih teteangan teh. Ada dari kita ngalamunnya di dia. Nyata. Lain orang ngerek nagihan kemarin teh hutang. Kulit patagor ring mana tadi bayar. Aing 25. teboga aing majis boro-boro aing mah jeung HP ge heuh anu mah. Boga alasan mana mah teh baheula teboga we. Geus sakieu tuh saya namanya. Ame beres ieu mah. Naon Orang deui? minjem heula duit 50.000. Minjem heula. Heeh. Oh, minjem heula duit 50.000. Keur naon? Sok minjem keur dibayar. Mah bisa nanti nginjem jeung nginjem adi kana mayar mumu. Keur bayar. Yeuh. Nuhun tuh nya Jis nya. Gue awas ya bayar. Tah, ini mah kieu mah Jis nya ye. Urang mayar heula ye. Nu kamari hutang dari 35 lih. 25 teh. Tah ye. Bayarnya. Itu atuh boga duit mah. Pulangan tapi eta mah. Heeh, atuh pulangan da gitu bodoh. Siap. Pulangan 15 teh. 15.000. Tak gitu kudu dikat mana hutang teh. Siap. Keke. Nah, urang lunas hutangnya. Lunas aya mah. Nuhun teh nya. Sami-sami atuh mah. Siap. Nuhun teh nya. Siap ayo. Geus lunasnya ulah nagih deui. Tah aik ieu mah pan duit menang, utang kabayar. Dah, dasar tukang nagih bolon sugan tuh mah. Dah, mayan jeung ngopi euy. Aduh aing. Asa anu aneh nagih teh euy. Duit urang 50.000 kaman dibikeun ka manehna. Tapi ieu pulangan 15.000. Tapi 15.000 di pulangannya euy. Bae ah.